Aing mah belanja geus loba ieu barang coba teu payu. Aing kudu gawe naon ieu. Tuh aing karesa kacida di imah urusan batur ulin keluar urusan jal masa potong-potong acan. Anjir, si Ableh kebenaran kacida aing keur kararasal digawean ieu ku aing mah. Mana kerenaon kokoleran gitu juga nu gelo? Teh sia aing para rusing luas deui. Kunaon tuh mana para rusing? Budak-budak geus loba kapusing, urang geus kolot enjoy wae hirup. Aing balanja loba kacida waktu loba barang teu payu ente. Yeuh, daripada gagang teu payu, urang boga info pigawean geus kadikeun heula 20.000 ke urang di bejaan. Balik si Ocim, ngolo ka aing. Bener aing mah, can perang ngolo aing mah. Geus kadikeun 20.000, Bro. Heeh. Yo aing teh tadi teh ngadenge, maksudna teh keur butuheun kacida pagawe. Di guru ka ditu indit bisi kapilihan manten. Gitu. Kacida euy. Guru. Haha, benang kaolok ka aing euy. 20.000 lumayan. Ah, mantap. Aya sadeui wae euy. Aing nyaho mana pasti keur tegableg gawe. Heeh, aing geus lila teu gawe-gawe euy, geus bosen nganggur deui. Duh, dengan gawe ka mana tuh? Aha, kebenaran orang boga info bagus ya mah. 20 heula. Info naon kan? 20 heula, mencan 20 heula momolok ka di bejaan ku urang mah. Duit dengan ceban-ceban apa nyaho ieu mah teh urang teh keur nganggur. Bagus lah ka dieu teh ceban ge bae. Bae ceban. Bae, buru. Situ ngoong. Iya dulu. Anjir lair. Lair. Bola ka dieu teh info bagus pokona mah videoiteun pokona mah. Di mana? Yo, tadi teh Mang Kusno keur butuheun kacida pagawe, jing mana buru sampeurkeun ka ditu bisi kapilihan manten Gusti Ableh. Bener ge? Bener, aing Awas macan sama pernah waduh bohong. maneh. Moal, asli, jing buru sampeurkeun. Ceban tambah 20 jadi 30. Aduh, aing ieu mah. Anjir, 30.000 jajan enak ieu mah hasil ngolo poe ayeuna. Sia lo tiket bola bal. Anjir, juri. Sia ket. Ngomong ka aing juri goblok. Orang euy disikap helaan ku si Ople. Duh, heula ieu mah bisa si Ableh manten euy. Ableh. Kurang gerak euy. Awas aing heula ket. Tadi aing heula aing teu bodoh. Mang, beri kena urang, mang. Heula. Dengekeun heula aya naon ieu? Aing keur sareng di dieu was. Tadi si Ocim tina butuh pagawe. Gehet sia. Beri kena Aing ge keur nganggur. Aing butuh gawe ini si Ocim. Bener goblok si ieu gehet deh. Kehed aing geus ka olo deui ku budak eta keur teh bukan duit sakitu-kituna 10.000. Wah, aing ge. Mana sarua? Heeh, duit sakitu-kituna. Ah bener. Kalau duit tuang tangan lu budakna tuang sika juga bubukna. Ayo buat. Budakna tuang sika, ayo buat. Tah, ya menang deh, ya bro. Iya. Ampun.